pokoknya mah siun we pokoknya mah siun we pokoknya mah peureuk-peureuk mah baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun budaya Sunda, wilujeng teu mangga sareng abdi di sesi borangan. Oke, di dinten ayeuna arurang tos lebet kana sesi borangannya tos lami teu lebet kana sesi borangan nu mawi abina nembe sempet ngadamel video. Janten ayeuna mah di sesi borangan abi insyaallah banding ngangge bahasa Sunda. Tapi teu full bahasa Sundanya, masih kena campur-campur bahasa Indonesia soalna sami-sami nuju belajar bahasa Sunda. Tadi sesi borangan ayeuna abi hoyong nge-share perkawis istilah-istilah mistis di bahasa Sunda. Jadi di bahasa Sunda teh aya istilah-istilah mistis anu tertentu. Jadi henteu ngan saukur jurig hungkul gitu. Aya jeung sejen-sejenna gitu. Tah, tapi satecan lanjut kana videona tong hilap di like heula, terus tong hilap di subscribe, oge tong hilap di follow Instagram abi di dieu. Oge tong hilap dikirimkeun cerita horor araranjeun, pengalaman horor araranjeun di email anu aya di deskripsi box. Oke? Janten ke abi biasa ngasireuy pengalaman horor araranjeun ngameh tiasa janten pelajaran kangge sadayana. Oke, langsung wae kana videona. Tak jadi berdaknya di Sunda teh memang aya istilah-istilah khusus kangge mistis gitu. Janten teu ngan saukur ngaranna non mistis-mistis teh ngaranna jurig gitu. Henteu, tapi aya deui klaster-klaster anu tertentu. Tah anu kahiji teh aya nu namina jurig. Jurig mah pasti tos familiarnya tos terang sadayana oge. Anu namina jurig teh nyaeta dina basa Indonesia mah hantu, nyaeta mah tos biasa kitu nya. Tah anu lebet kana nu namina jurig cenah ieu mah pocong, kunti, sareng sajabana gitu. Tah majar jurig teh nya saurna mah rupana teh nyaeta pikasieun. Janten sok nyingsieun barudak-barudak komo nu nuju ameng. Komo nu terkenal pisan jurig di kalangan barudak alit nyaeta jurig jarian. Jadi jurig jarian teh anu sok aya di tempat sampah, di semak-semak gitu. Lamun Nyi Kunti mah sok ayana di tatangkalan, bari sok sesirian, cenah bari cekik-cekikan cenah kitu. Tah nu kadua teh aya nu namina ririwa barudak. Jadi ririwa teh saurna ieu mah nya saurna mah anu ngantunkeun tapi arwahna teh masih keneh penasaran gitu atanapi tacan sampurna. Janten marakayangan gitu kan sok aya paribasana si eta ngajung jurigan, si eta ngajung jurigan. Tah eta teh namina ririwa. Tapi ririwa ieu mah kumaha kapercayaan masing-masing. Soalna kan memang komo di Islam mah kan teu aya paribasana pami misalna anu tos ngantunkeun hirup deui kitu nya. Tetapi seueur nu percaya oge bahwa ieu teh kajailan jin nyiliwuri atawa jin anu sok nyaruaan kana beungeut anu tos teu aya gitu cenah. Tah jadi anu marakayangan teh lain jurig eta mah ngaranna ririwa cenah. Tah terus nu katilu aya anu namina siluman. Tah siluman ieu mah kan tos terkenalnya di mana-mana. Jadi siluman mah memang jika manusia jadi-jadian gitu lah nya. Tah tapi siluman teh hidup berkelompok. Jadi sami we jiga manusia gitu saurna ieu mah nya. Saurna mah sami ngalakokeun aktivitas samodel berdagang karena itu di antawisna barudak pasti tos pernah aya nu ngadangu kota Wentira sareng kota-kota anu dianggap misterius. Tah saurna mah di kota-kota eta teh kan aya kehidupan jin gitu nya. Tah sapotos kitu deui. Jadi siluman teh sapotos kitu deui. Jadi mereka teh hidup berkelompok gitu dan melakukan aktivitas seperti manusia we gitu. Eta nu namina siluman. Di antawisna siluman teh aya seueur nya, aya siluman ora, aya siluman monyet, aya siluman segala rupa lah. Pokona mah anu sok disebut ke orang Sunda mah jurig jadi-jadian cenah kitu. Tah di urang oge nya di kan anu kota-kota misteri mah eta mah di luar-luar Pulau Jawa. Tah di urang oge kantos aya pasti barudak pernah ngadangu nu namina Sangkuriang. Tah eta kan dibangunna teh saurna dibantosan ku jin kitu nya. Tah saperus kitu deui gitu. Janten eta teh memang aya sekelompok anu kararitu nya nu melakukan seperti aktivitas biasa
tapi tidak terlihat eta nurana siluman gitu. Jadi teka tingali ku arurang mah tah cenah mah ciri nama anu teu gaduh nu kieu tah kan arurang mah aya jembatan leho cenah tah nu kitu mah teu aya naonnya bahasa Indonesia na teh teu apal pokona mah nu kieu tah ieu tah nu garis ieu tah anu kitu mah saurna teu gaduh nu kitu jadi gua ke lurus gitu cenah ieu mah nya tapi walau alam abi mah alim tong bila mendalik kan keopat ayah nyegik sampaikan ka kecil tak eta mah jalmi-jalmi anu sok bekerja sama sareng nukararitunya masih kena berhubungan dengan siluman tah biasa nama itu mah disebut nate munjung mun diten abi mah duka tadi nu diten aranja disebutna naon geuning aya ning nu jadi babi ngepet lah nu jadi monyet bodas lah nu jadi buaya bodas lah tah nu kararitu jadi eta mah nu bekerja sama biasa nama sok aya tumbal-tumbal gitu kan biasa nama tumbal teh sok orang yang paling disayang sok budakna jadi tumbalna tapi jadi beunghar tah nu kitu jadi nu bekerja sama jeung siluman-siluman eta namina nyegik atanapi kecit gitu nyegik mah kana babi lamun kecit kana tuyul lamun nyupang kana monyet mujana kana monyet lamun ngipri mujana kana orai jadi eta mah ciga muja-muja gitulah eta mah kan geus kalebetna kana kamusyrikan gitunya mudah-mudahan urang sadayana dijauhkeun ti kana itulah nauzubillah min dzalik eta mah kan nu karituna teh anu hayang beunghar lah anu hayang itulah tapi banyak nama anu hayang beunghar soalna nu ekonomi mah pasti sok teu karuat gitulah abdi sok teu kuat mun teu boga duit masuk yang jajan tah nu kalima aya nu namina budak hideung jadi di Sunda mah salian tuyul aya oge budak hideung tah budak hideung ieu teh nyaeta saurna mangrupakeun budak alit anu kulitna hideung lestrong jadi hitam legam gitu kulitna tah rambutna teh botak terus mukana pikasieun tah budak hideung ieu biasana muncul di tempat-tempat anu kotor sareng anu angker sapertos bangunan-bangunan atanapi kebon-kebon anu teu kaarurus gitu tah budak hideung ieu teh saurna mah ngagaduhan suara anu sengau teh ngirung sareng osok ngajak ameng geuning sok aya nya budak alit sok ameng nyalira saurna mah cenah diajak peuring budak hideung cenah gitu tapi walau alamnya nauzubillah min dzalik ka itu nama tah terus nu kagenep mah aya nu namina antara sanget jeung ngomong sompral jadi sanget mah angker gitu jadi kumaha nya sanget mah sok jauh marulintak gitu buluk-buluk teh tah eta teh namina sanget gitu kan misalnya teh jalan ka mana ih naha mun jual asasing sariak tah eta namina sanget tah terus aya nu namina sompral mah pasti tos tarangnya nu namina sompral mah nyata nyarios sembarangan misalna ieu mah contohna aya si nyai terus nyarios ke sok nyai mun papendak jeung abi ku abi mah rek dikawin tah misalna gitunya tapi nauzubillah min dzalik tah misalna kitu tah eta teh namina sompral tok teh mun panggih rek dikawin kan moal mungkin kan karena mah ngablecir tah nu katujuh aya nu namina ditangkep eueup tah ieu mah pasti tos pada terangnya ditangkep eueup jadi ieu mah naon paminuju bobo gitu paminuju bobo sok asa katindihan teu bisa gerak tapi arurang teh siga sadar geuningan jadi siga gugah tapi teu bisa nanaon gitu pastilah pernah ngaroskeun nya jadi cicing we arek ngageruan oge teh suaraan kaleng abi kantosnya jadi dina eta teh siga babacaan tapi teu bisa nanaon gitu sampaikeun ka pernah bahasa kamari-kamari mah jiga di sauran ku caroge tapi teu bisa ngarespon cuman melong hungkul gitu tah eta ka ieu ku eueup teh jadi katindihan ku eueup cenah tah eta mah biasana saurna ieu mah lamun aya nu kitu berarti aya sareng laba-laba dina para cenah jadi kudu rada dibersihan abi kan ieu nembe ngalih ka di kontrakan janten masih kena ieu nya kotor tah kamari-kamari gitu jadi siga di sauran ku caroge teh tapi teu tiasa nanaon gitu tah tos ciga lila kitu nya duka sabaraha menit nembe tiasa sadar gitu
tapi langsung ganti posisi tidur cenah mah gitu. Jadi lamun ka eta kurep-kurep ganti we posisi tidur cenah bari maca astagfirullahaladzim gitulah. Jadi bener abi oge siga bacaan nggak segala rupa bacaan tapi itu bisa pokoknya mah mulutnya siga nu aya suaraan tapi aweuh gitu terus rada sesak napas gitu. Pokoknya mah siun we pokoknya mah kurep-kurep mah kaget. Oh iya, barudak abi ayeuna ngadamel videona jam 10:30 malam soalna nembe jempling di daerah dina jadi dia bari terada rewas. Pokoknya mah kitu mun kurep-kurep enggak malih bari istighfar pembacaan deui we kitu. Nah gitu engko barudaknya dina nya ayeuna ieu rada-rada keung nya duaan careng-caroge tapi sieun ieu teh. Tah mudah-mudahan arang ditebihkeun tina sagala macam hal-hal mistisnya nya oge urang kudu percaya da emang aya di urang teh pake gesek-gesek saur nama jeung kitu teh tapi ulah nepikeun ka silih ngaganggu gitu. Oke hatur nuhun pisan tong hilap kirimkeun pengalaman horor kalian di email nu dihandap pokona abi hoyong terang pengalaman horor naon nu pangsiun-sieunna kalian kayak abi dibacakeun di dieu pokona mah kudu tong hilap cantumkeun Instagram abi si Instagram mah saeutik followersna pohon nu abi follow-nya gitu tah. Hatur nuhun pisan kasadayana mudah-mudahan arang teh sapatepang deui abi rada leuweus kitu nya sieun atuh 10:30 ieu teh guys. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.